Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar official di mana bae ayana. Wilujeng wangi wilujeng batepang dangu deui serangaki dina acara anu sami tangdos nama. Acara maneh ti kandaga kidagar official YouTube. Nyaeta dongeng pang beberah mana. Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana para manco mania para manco warsalam dunya anu mika memetkeun dongeng Sunda. Aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna ku Allah taala dibaparinan kasehatan lahirna sidareng batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rizkina oge ditebihkeun tina mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngeureuyeuh deui pamirsa naraskeun hanca nu katunda nyaeta dongeng anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak bagian ka-14 kumaha lalakon satrasna ieu carios. Urang Bandungan sesarengan sakedap deui satacan hakim dar dongeng mangga kangge nu nembean manco. Anu nembean ngadangukeun ieu dongeng ulah asa-asa mangga di-subscribe heula. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana panu subscribe, like, komen, ugi share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sadayana pamirsa di mana bae ayana aya dina kasayannya parah samakna saur bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Harita wanci sore di sisi walungan Cipeles anu deukeut ka lembur Pangjeleran. Dina batu lempar sisi walungan aya dua wanoja rumaja putri keur marandi bari silih simbeuh ku cai. Hadeui ku kucuprakan duanana di samping jangkung sadada nu hiji Nyitarsi. Anakna Ki Adma kepala atawa katua kampung Pangjeleran. Dibaturan ku sobat dalitna nyata Nyi Sartina anakna Bah Wasta tetanggana Ki Adma. Sora cai anu seah nembragan babatuan anu rantul dina walungan matak waas. Udah cai koneng yang kasorot ku cahaya layung anu hibar di tebeh wetan. Nambah betah pikeun nu keur marandi mah. Maranehna teu sadar yen aya sapasang panon anu ngawaskeun tita tadi. Hiji lalaki nu make papakean sing sarua beureum geus rada lila ngawaskeun dua wanoja anu keur marandi. Bari nyumput satu kangen tangkal kiara anu badag bari ngaroyom ka sisi walungan. Bakat kulila ngintip nu mandi atuh puguh we nafsu hewani, nafsu birahina naek kana embun-embunan. Keur maheukeur sifatna buraong. Resep ka awewe teu kaop nempo nu herang langsung mikahayang. Katambah nyidik-nyidik Nyitarsi hiji mojang kembang desa anu boga pangawakan sampulur lenjang kulitna koneng umyang. Nurup cupu pisan jeung kereutan beungeut anu ngadaun seureu halisna lir sireum hideung anu keur baris. Irungna mancrit ti papaes ku bibir anu ngawet wajah. Anu keur ngintip teh si horeng mah Daeng Kaligata alias Datuk Tapak Api. Guruna Jenat Ki Karim anu geus hasil ngelehkeun mawar bodas.
Datangna ka tanah Sunda teh lin ukur hayang males patika mawar bodas anu geus numpas muridna, tapi sagedengan eta aya kahayang ngabogaan pamajikan anyar urang Sunda sabab manehna ngadenge beja yen urang Sunda mah gaeulis tur balalager. Ti koro datuk tapak api beuki lok-lokan turun naek diselang ku neureuyan ciduhna sorangan sababaraha kali sabab nu mandi heureuyna tambah kamalinaan. Isartina harita teh nyingsatkeun sampingna Nyi Tarsih anu puguh we atuh. Ping-ping Nyi Tarsih teh katempo aporelak katojo cahaya layu. Teu kuat ku dorongan nafsuna gajleng wae daeng Kaligata loncat ka sisi walungan sageusna nitenan di sabureun eta tempat teh sepi eueuh jalma sajen. Abadaga hareupeun dua urang wanoja. Anu gaeulis saha anu kersa eta janten pamajikan daeng. Atawa duana kersa oge daeng moal arek nolak. Daeng Kaligata tumanya bari surah seuri gumasep. Amit-amit kolot-kolot teu uyahan teu sopan datang ujug-ujug ngajak kawin dasar tukang ngintip. Nyi Tarsih ambak sabab pikirna pasti eta jelema teh tita tadi ngintip ti kajauhan. Eta geuning nyai eta apalan si akangna ngintip. Resepnya diintip oleh orang ganteng. Daeng Kaligata beuki gumasep. Agak bari muril-muril kumisna anu kana. Hayu sarah urang balik ulah ngaladenan jelema burung. Nyi Tarsih narik ngenyang leungeun sartina maksudna mah rek diajak mulang ka lembur. Karak genu duaan ngalengkah ngadadak dua manusia teh teu bisa ngagerakeun awakna, ukur panonna we anu gular-gilar si horeng si daeng Kaligata ngagunakeun jurus totokna make gerakan anu kilat pisan. Bade ka mana atuh? Saha anu bade ngalayanan si Kakang Kasep ieu? Hayo, ulah rebutan nya. Nyarita kituna teh bari regayang bae Nyi Tarsih dipanggul dibawa ka hanapeun tanggal kiara anu balaku jujukutan jeung rurungkunan. Belak Nyi Tarsih ditangkarakeun berewek sampingna disoehkeun atuh puguh we oratna beuki kabuka. Nyi Tarsih teu bisa majar kumaha, teu bisa hojah, puguh katotok awakna, teu bisa digerakkeun saeutik. Manehna ukur bisa ngacelakeun Cimata, nandangan ancaman kana dirina sateka pola manehna ngaluarkeun tanaga tapi pangaruh totokan daeng Kaligata teu gampang buyar. Komo deui ukur ku tanaga kosong saurang wanoja polos. Tapi kersaning pitulung Gusti Allah datangna henteu disangka. Keur ugil-ugilan rek udaran samping Nyi Tarsih anu geus soeh di sababaraha tempat. Nah atuh hiu cabrot. Sirahna datuk tapak api ngadadak aya nu neunggeuh. Sanajan manehna teu ngarasa nyeri tapi reuasna mah manika cida. Orang ngalieu ka tukang saurang jajaka make baju kulau dipangsi hideung keur ngabadaga bari nulak cangkeng. Saha sia wawanianan ngaganggu kana acara batur ha? Geus bosan hirup? Hai bangka warah kolot-kolot. Sia anu bangka warah mah geus bau taneuh masih keneh we kalakuan kawas sato sia. Si jajak teh malik nyentak. Ai ngajago ieu budak bau cikur teh. Lat daeng Kaligata poho ka Nyi Tarsih nafsuna ngagugudug pindah jadi amarah ka si jajaka. Samemeh ku aing di podaran sebutkeun ngaran sia supaya puguh mikeun mayitna. Loba tatanya teuing sia. Heug bisi sia modar panasaran ku aing disebutkeun. Ye. Ngaran kuring ya. Rahmat si Jawara raheut hatena. Cek bahasa kiwari mah meureun pendekar galau.
Alah, kabina-bina nya maneh teh teu kawas nu sejen boga gelar teh na eueuh deui kitu. Pendekar patah hati meureunnya. Sakalian we atuh pendekar jomblo. Aing ye kaula anu ngaran Daeng Kaligata. Gelar kula ye Datuk Tapak Api di Tanah Bugis. Jauh-jauh sia teh ti Bugis. Kureng ngaruksakeun aja Sunda, kudu ditumpes setan ka wasia mah. Ceuk Rahmat anu kabeneran meureun keur ngaliwat ka belah dinya. Sabrut atuh Rahmat teh langsung narajang sebet naker ngarahkana dadana Daeng Kaligata. Tapi Daeng Kaligata teh leh rancingeus manehna nyerongkeun awakna bari narik sukuna anu kenca. Kabelah kenca plos atuh peureup Rahmat nganca angin. Daeng Kaligata teu micieun kasempetan tapak leungeun katuhuna nyiar sasaran kana leungeun Rahmat nu nyodor hareupeunana orok haya. Rahmat geuwat narik leungeun katuhuna ka tukang diganti ayeuna mah leungeun kencan anu ngablesur rek nyatrok gado nu jadi musuh dina gerakan Ajul Gedang. Tapi musuhna ge masih rancingeus kana ancaman beureup kenca Rahmat. Daeng Kaligata ngadanghakeun sirahna ka tukang make jurus Kiara Rubuh bari nejehkeun suku katuhuna kana kekemplong musuh. Tapi Rahmat si pendekar gaslow pemirsa hijawara raheut hatena teh leh rikat geuwat ngacuralit ka tukang ngagunakeun gerakan kincir cai dina leuwih pangleler nu jadi bapana ti Cipanas. Sakrapan mah can aya nu kabeunangan, duanana sarua rikatna sarua pelitna. Datuk Tapak Api ingat yen manehna teh keur boga hanca ka Nyi Darsi. Ingat kana hal eta manehna ngarapal Tapak Api tingkat hiji gaceleng bae. Narajang ka Rahmat anu geus pasang kuda-kuda bareng jeung datangna tapak leungeun Daeng Kaligata. Anu ngaheap panas karasana Rahmat geuwat ngareuneup tina ulin monyet ngemil bari ngaheumbatkeun toker suku katuhuna ngagunakeun jurus sepak kuda beger. Datuk Tapak Api teu bisa nyingkah kusabab awakna keur ngalayang sahibas dada. Atuh ciuk cedak bae cangkengna katejeh ku suku katuh Rahmat. Koleweng bru awakna namru ka katuhu. Acan ge nguniang hudang dua peureup kembar Rahmat geus datang nyampeuk dina jurus tenggelan gugur gunung. Atuh hiuk duduk tenggelan teh nanggal pisan jurus gugur gunung ngahancat dada jeung walikat Daeng Kaligata kubrag jengkang. Daeng Kaligata teh nangkarak bengkang. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukan ku afiliasi ti Sopi Sanang Lajada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayeuna. Anu resep balanja online gulah galeuh di Shopee Atana Lajada mangga tiasa gulah galeuh online ngalangkuan produk-produk nu aya di dongeng Aki kantun klik we salah sawios produkna. Engge pamirsa bakal lebat ka aplikasi Shopee Atana Lajada. Saat parantosna lebat mah pamirsa bebas bade balanja barang naon we. Oge mangga sakahoyong pamirsa eta mah barang-barang nu dipajang mah mungling atau nepi cukang kanggo meuntas ka aplikasi. Hatur nuhun nu parantos ngersakakeun balanja online ngalangkungan dongeng Aki. Ieu teh balanjana pamirsa sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun. Sanajan hasil ngarubuhkeun musuhna tapi hate Rahmat mah ngagebeg greuwas. Ningali musuhna nu disanghareupan kiwari kuat kacida sakitu sababaraha kali kabeunangan komo nu pandeuri mah dihanca ku jurus gugur gunung anu sanggup ngancurkeun batu ukuran 100 kati.
Teu pernah kadenge udah aduh komo nepi ka utah getih mah ku sabab eta dina ngayonan musuhna teh Rahmat hati-hati pisan. Ijirana yen musuhna teh jawara kahot tina nah seberang daeng kali gata hari tengah gudug nafsuna mani asa dilelece ku budak satepak. Manehna gancang ngacengelek kudang panonna burahay beureum bari huntuna kakerot nahana marah. Jurus tapak api tingkat 5 disiapkeun teu poho ngarapal jurus kalegatana. Nyaeta mun disundakeun mah awak karet. Awakna ngadadak ngagedean bari kadua leungeunna burahay beureum lir ibarat besi asak meuleum. Bangsat, gerak keluarkeun jurus ampuh. Sia jawara comlo. Oh, dewek ya. Moal burung ditada. Kareke bibir Datuk tapak api balem angin tenggelan Rahmat geus nyampe kana dadana, tapi daeng kaligata ukurnya rengeh. Manehna percaya diri kana ilmu awak karetna. Hiu. Puk. Jurus gugur gunung mindo ngahanca dada Datuk tapak api tapi kiwari mah leungeun Rahmat karasana siga anu ngahanca tumpukan karet anu nganyod nyaliat nya kuat nu antukna awak Rahmat teh mental sorangan ka tukang sababaraha meter kadorong ku kakuatan tanagana sorangan. Juralit clek Rahmat si jawara reutatena bisa keneh nincak lemah kudua sukuna. Nangtung ajak dina luhur batu sisi walungan. Haduh, dijieun tina naon ieu awak si Datuk kasebelan teh. Sigana loba teh ngadahar cilok ieu mah atawa cireng. Mani liat-liat teuing atuh. Rahmat ngabatin dina hatena. Pendekar lebay ngambai kawas adai sia. Naha sia teh kalah ngahulang. Sok, beakeun pangawasa sia ditada ieu ku aing mah. Daeng kaligata susumbar ngajigrah bari seuri semungoa. Datuk cabul, aing acan eles ya teh. Cuman taka teuing sia. Tada ieu, hiat, gajleng. Rahmat ngagajleng bari metakeun jurus dadali nyamar anak hayam. Awakna ngalayang saibas dada dua leungeunna ngawangun cakar dadali ngarah kana beuheung jeung panonna Datuk tapak api. Datuk tapak api surti yen sanajan awakna liat tapi ari panonna mah biasa we bisa tobros ku cakarna Rahmat. Mikir kadinya Datuk tapak api geuat masang kuda-kuda anu aheng ka tempona. Barang cakar Rahmat nyampek, Datuk tapak api sakilat ngareundeuk. Awakna doyong ka hareup, Rahmat reuwas ka cida dua cakarna jadi mapas tempat kosong can leungit ka reuasna Rahmat. Datang suku katuh Datuk tapak api anu ngacebrod kena pisan nanggal pisan ka awak Rahmat. Eta teh anu dingaranan jurus kalajengking nyoco simeut. Aduh, Rahmat ngoceak lantaran beungeutna pisan nu kakeunaan. Koleab awakna ngoleab ragrag. Ngan bae jawara gaslow. Jawara raheutatena lain jawara kamari sore, manehna masih sempat metakeun gerakan kalakai murag. Awakna malik bari ngoleab tungtung suku kencana masih sempat nejeh kana sirah musuh dina gerakan sepak kuda bager hiu geduk. Aduh, daeng kaligata nyuksuk nangkuban Rahmat kawilang leuwih parna kusabab beungeutna beureum jeung dina irungna ngucurkeun getih. Awakna nyang saya di sisi walungan Cipeles. Aduh, jadol deh. Tangguh oge kuat sih kasebelan Datuk cabul deh. Aduh, tobat banget aing mani nyari kieu. Jeung geus nincakna naon atuh cokor jabragna teh mani bau teu paruruguh kieu. Bari emok sisi walungan Rahmat babalongkengan utah. Awakna karasa beteungna karasa mural. Teu kuat meureun ku bau dampal sukuna daeng kaligata.
Labok ku sia tah kabeneran aing tari geus nincak timuning. Daeng kaligata ngagakak bunga bari nulak cangkeng nempo musuhna utah uger. Teu micen kasempatan nempo musuhna can sayaga datuk tapak api teh ngarapal tapak api tingkat 4. Tekadna geus puleud rek kegancangan ngelehkeun Rahmat. Modar sia ayeuna mah hakan ieu ye. Hiat sabrut. Daeng kaligata nyuruntul dina jurus monyet manah kalaparan ngamuk. Kasakabeh bagian awak musuh diarah ku hayang gewat-gewat ngarengsekeun badungdungna. Rahmat atuh ngagebeg reuas bari mayekeh manehna masih sempat ngawangun gerakan pucuk awi katebak angin dina ulin padingdang pikeun miceunan panarajang musuhna. Sababaraha kedapan majurus monyet manah kalaparan teh teu bisa nembus gerakan pucuk angin katebak angin. Tapi sanggeus datuk tapak api ngalipet gandakeun tenaga jerona bari ngombinasikeun gerakan ku jurus-jurus nyaeta Galura Laut Losari. Rahmat beuki ripuh bari tanagana bea kakuras nya antuk nama manehna kabeunangan nepi ka 3 kalina dina dada jeung walikatna hiuk duk 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 jawron kolea bru. Rahmat macang tuluy namru kana keusik di sisi walungan. Barang rek ditimpah ku tapak api, wuset hiu, 2 tumbak jeung 2 jamparing. Datang ngarah kana awakna datuk tapak api. Daeng kaligata sakilat muterkeun awakna dina gerakan pangalmui brak 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 brak. 2 jamparing potong sedengkeun 2 tumbak lepas nancep dina tangkal Ki Hujan. Corela celeng 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 celeng. Genep jajaka jeung saurang kolot nyampak geus ningker ka daeng kaligata. Horeng nu datang teh Ki Adma katua kampung Pangjeleran nyaeta bapana pisan Nyi Tarsih jeung genep urang jajaka kampung. Ki Adma kalaporan indung Nyi Tarsih anu kabeneran nyusul anakna ka walungan ku sabab teu moal balik. Barang nepi ka sisi walungan indung Nyi Tarsih manggihan surina anu keur ngajanteng teu bisa usik bari nempo anu keur begalan pati nyaeta Rahmat jeung daeng kaligata. Rurusuhan indung Nyi Tarsih teh balik deui ka lembur tuluy laporan ka salakina atuh antukna mah Ki Adma ngerid pamuda anu keur aya di lembur pikeun neang ka sisi walungan Cipeles. Barang serog manehna gewat nulungan surtina anu katoto kawakna. Ki Adma teh di lemburna mah salian katua kampung oge guru main po ku sabab eta gerakana lumayan gesit sanajan umurna geus kawilang kolot. Kapung euy barudak kapung. Urang cangkalak tak kalaman kasebelan teh. Bari ngomano kitu Ki Adma bari ngeblesat ka hareup ngahumbatkeun badaugna ngarah kana cangkeng datuk tapak api. Datuk tapak api rancingeus manehna ngakiwar ka katuhu bari nguliwet ka sisieun awak musuh. Panarajang Ki Adma teh poos, tapi teu eleh deet manehna tepak deku bari ngabebadkeun badogna ngarah kana bitis dina jurus cacar bolang. Kewat datuk tapak api ngacaul ka luhur bari necehkeun suku katuhuna kana sirahna Ki Adma. Kana rokaya kaburu datang 2 tumbak jeung 2 bedog anu hayang nyaca gawakna atuh teu tulus hayang ngarengkahkeun sirah Ki Adma teh. Daeng kaligata ngadon jujuralitan di luhur bari ngajauhan anu keur ngepung. Karak gecle nincak lemah datang congo bedog Ki Adma dina jurus turih wajit tutungkusan asli Pangjeleran. Datangna lempeng kadada daeng kaligata atuh gancang daeng kaligata narik suku katuhna ka tukang bari miringkeun awakna 40 derajat ka belah kenca breh katempo. Beteung musuh nu kabuka teu antap parah deui gebro beteung musuh dihanca satakerna ku peureuh-peuleud datuk tapak api atuh kawowong Ki Adma ngowong. Aduh! Manehna nahan ka nyeri bru we labuhna teh diu. Kolebat 2 bedog datang ti kenca jeung katuhun datuk tapak api. Rikat manehna ngalabuhkeun awakna bari ngagorentel ngamuncur selelet samak nganca bincurang musuh-musuhna. Hiuk duk duk.
Atuh blag blug Kosim harita jeung Sarju labuh patumbang tindih hampir bae badogna ngahanca pada baturna. Can reureuh nepi ka dinya 2 panah Jamparing ditambah 2 tumbak ngabelesu rek mangang awak Daeng Kaligata. Datuk tapak api ngamun dicurus panggal muihna. Wer awakna muih brak 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 Jamparing jeung tumbak pada rotong mancawura ka mamana. Keur kitu wush datang angin anu ngagelbug tarik nembrakan awak Daeng Kaligata. Karasana perih jeung linu kanu kulit. Datuk tapak api manehna satekah polah nahan eta angin. Tapi ku sabab teu siap ti tadina antuk nama awakna teh kabanting tarik pisan kana lemah dina ceuli jeung selabi wirna ngalemereh getih seger ciciren yen awakna tatu di jero. Da rasakeun ajian bayu bajra aing Datuk Kuceluk rahmat ngahaha nampa musuhna ngudupung dina taneuh. Aduh bahaya aya kieu mah urusan bisa dapat paburantak. Mending aing kabur. Urusan awe mah gampang nyiaran deui we engke sajen waktu. Nyabatin kitu gajleng bae Datuk tapak api teh ngagajleng. Mentasan walungan ajleng-ajlengan tina hiji batu ka batu sajena tepi ka peuntas. Saterusna manehna meletang lumpat mani tarik pisan. Sakuranu aya di dinya mah ukur bisa olohok sabab gerakan kaburna Daeng Kaligata teh mani ukur sakiceup. Geus mantong di udag, watur-watur, ya barudak, hayu urang tulungan heula si Nyai. Cekiad mah nyaram baturna, anu geus rek lalumpatan ngudag Datuk tapak api. Nyi Tarsi harita geus diubaran di bajuan ku indungna tuluy nyampeurkeun ka Rahmat. Hatur nuhun pisan ya Kang. Sik pamit ayang Kang mah mana teuing nasib abdi teh. Sami-sami Nyai tos jantan kawajiban papada manusia mah silih tulungan. Kaleresan bae akangna nuju ngulamprang ka palih dieu. Hayu atuh linggih heula ka bumi. Reureuh heula di ditu. Bari rencangan Nyai da sieun bilih jalma tadi teh dongkap deui. Ceuk Nyi Tarsi hituna teh bari maledog ku seuri anu ngagelenyu kareutnakeun. Saredet teh Rahmat teh rada nyeredet di baledog ku imut Nyi Mojang anu deung-deuleueun kawas Nyi Tarsi. Nyajang urang mah heuh ari rompok abah bayi urang ngadongeng. Jad mamairan ngajak Rahmat ngeukehan tiduna mah. Atuh Rahmat teh deet manehna ukur bisa ungeuk da puguh deui awakna ge masih asa nyarari pasiksa kudu tadi tarung bebeakan. Kadambahan ku susuganan bae ningali galagat Nyi Tarsi anu bangun mere harepan ka manehna nya sugan we jadi ubar sanajan hatena mah angger masih manteng ka anggraeni si mawar bodas Gunung Burangrang. Dina kayan kitu Cerela jeleng celek ngadadak aing datang. Si oreng datang teh saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Ini deh ulah baka balu ubar ieu jarajan heula aug sok ya ibit ya. Nyanak aug haneut keneh. Sok geura borong kiad mah ieu. Ini deh. Ada pemirsa. Kuno rojol bisa ruwiti kapanggileran urang cekapkeun heula dongeng anu ka dieu nya aki anu nyanak carios nu ngadongeng atuh ngaturkeun nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadangukeun. Pangina sakitu heula nu kapihatur aki namit pungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.